Jadi senarisipun semangga orang sanggakeun hajat anu maha gofur. Sholawat sinareng salam mugi dicurah limpahkeun ka nyatana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dina kagiatan ieu simkuring bade nepangkeun heula diri simkuring. Diri simkuring eta Muhammad Rafi Fadilah Nugraha. Di dia simkuring jadi panunggu catur. Nu pancen panunggu catur teu hilap simkuring ngaturkeun remunupun laksa kabingah kepada panggijir sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan. Kanggo mendasarkan diskusikan ngeunaan hasil analisis cat kuki tunas mangga orang sedaya buka sawala ya kuawasan bismillahirrahmanirrahim. Satu sesarangan semados acara ieu lumangsung halayan lancar di akhir acara oke sambil lancar. Nah, para panggijir sareng pamilon anu kesungguring dipika hormat. Satracana simkuring bade ngapangkeun panggijir anu bade ngadugikeun hasil analisisnya eta Diva Adityansa. Jadi Diva Adityansa teh asal lemona ti Cikandang. Lahir di Garut tanggal 24 Agustus 2003. Aina jelasnya menuju nempuh ilmu di SMA 16 Garut. Semoga Kak Diva kalau ngadugikeun kamerana waktu sampai sedepan habis. Nah, ayeuna kuring bade menjelaskan analisis kuring di serat dia. Nah, kuring jadi atas analisis tentang yang mana nyata kehidupan rumah tangga dengan pelakunya nyata kuring, terus pemajikan, budak, ini tetangga, serta watak di kuring teh nyata sabar, terus si kuring punya cerita tersebut teh watak nanti curigaan ke pemajikannya, sabab ayat tanda kutip lah gitu. Terus pemajikannya, nah pemajikannya teh wataknya teh lewat, terus kumanya pemajikannya teh sarang pemajikan lain gitu lah, jadi lewat sarang setia atau pengkhianat teh. Terus tina galurna teh mundur heula terus maju, sabab timiti ceritakan langsung ke akhir. Terus aditina jelaskan dari di awal latarna di bumi, di lembur. Terus latar waktunya nyata isuk-isuk yang berang, serta latar suasana nyata sedih lah soalnya ada pengkhianatan di pemajikanna anu ngaduakeun suami kita sekuring teh adingan. Terus pusarna teh nyata jalma kahiji, sabab dina cerita ngabi di analisis teh nyata nyeritakeun si eta deui si kuring teh pemisawangan atau amanat. Nah kangge amanat bareunana tina amanat kuring bisa ngasimpulkeun bahwa kedah naonnya tidak setia lah ka suamina, ka suami ulah ngaduakeun perasaan suami, sabab kita bakal nyeri hati ka si suamina anu diduana pokona mah bade suami pemajikan eta bakal menimbulkeun suatu permasalahan anu bisa menyebabkeun cerai teh, sabab pernikahannya teh sabuah sakral lah, itu bisa diganggu gugat, kudu bahagia ulah kayak kata ngadua itu. Nah segitu anu bisa simkuring analisis tina carpon eta ti simkuring punten bila kalpatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Diva anu atos ngaduikeun sinopsis sareng analisis carpona. Nah, selanjutnya
teka raosnya iya acara teh parantos bade rengse alhamdulillah iya acara teh lancar teka kamu nutup acaranya orang nyebatkan ucapkan adalah sasarangan alhamdulillah sin kuring salah tu panu catur dalam tekan nuhun sareng pilih ayat kalepatan atau cariosna oge nu jelas sareng tugas kang hadirin sadayana mung sakitu anu biasa kami atur nuhun warahmatullahi sadana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur bangga orang panjatkeun kehadiran Nu Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam dia dicurah limpahkeun kapaduka alam nyaeta habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina danget ieu simkuring mau dinepangkeun heula diri simkuring. Nepangkeun wasapun diva Adityansa. Simkuring kapancen janten panunggu catur. Jadilah simkuring haturkeun nuhun ka kamu undangan anu tersimping ka acara ieu. Terus simkuring hatur nuhun tos dipercanten kan jadi panunggu catur dina acara ieu oge. Nah, jadi ya hasil analisis carpon ku kituna sumangga urang sadina buka sawala ieu ku awasan bismillah sarengan pados acara ieu lumangsung walaya ujung tikawit dugi ka akhir acara ke jantan hayu urang maca bismillah sarengan bismillahirrahmanirrahim. Para panggijeun sareng pamilan anu ku simkuring di pihoreungan satacana simkuring bade nepangkeun panggijeun anu bade maduwikeun hasil analisis nyata Muhammad Rafli Fadilah Nugraha di Panagan Cibuluh babarna kaping 25 Desember 2002 ayeuna jina nuju nimba Almudi SMAN 16 Garut. Semangat ka Kang Rafli kanggo ngedudikeun kamandangna waktu sinarang tempat disanggakeun ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya simkuring ngaturkeun nuhun ka panunggu catur diva kanggo waktosna di dia. Jadi ya abdi bade nyaritakeun deui sinopsis carita pondok nu kualitas analisis. Sinopsis cerita pondok itu ya judul tema nanti ilmu medis dulunya para di Cikahuripan. Sinopsisna dina cerita ieu teh diceritakeun yang di lembut aya paraji nu kasohor ngaranna eta Maijun nu geus mulai lengser usabab zaman soalnya kan zaman lain teh sudah bidan aya klinik lemburna sareng nu lain-lainna kana eta nu milih ka Maijun ka paraji kanggo urang kalina teh susabab cenahna riweuh mun ka bidan teh klinik mah riweuh jeung duitna kudu loba jeung leuwih deukeut jeung paraji mah tibatan ku bidan mah teh ente incuma Ijun anu dipikanya apisan pilih kuliah di bidang kedokteran kusabab alasan teh nyaeta si incuna ieu teh bade ngajelaskeun
yang paradig teh sanes ilmu nu tanawodek gitu. Tapi ilmu nu kudu aya pengajaranna di leluhur turun temurun, jadi diajarkeun teh kudu tos sepuh tapi nu berilmu tuh yang sanes abal-abal gitu. Dan jadi kaasup karena ilmu kedokteran para gitu. Nah, dina palaku nu musim abdi dijelaskan soalnya nu ketinggal jelas karena ya dua palaku nyata Maijun sareng gelis di dia nyata incuna nu bukannya bisa nu ku Maijun. Terus teh waktu Maijun nyata bijaksana jeung tejulungeun gitu. Terus gelis nya kan ini terus optimis kalau kuliahna nu cita-citana. Terus galurna mundur terus maju. Nah, sabab timimiti diceritakan heula langsung ke akhir. Nah, terus tadi itu nanti dijelaskan di awal. Terus latarna di lembur Cikauripan nyata di Bandung di Mas Maijun yang klinik besar sewaan nyata di Alma Katilu. Nah, berjalan makan dulu soalnya dijelaskan terku nyalira gitu, jadi dia takkan ku batur dari dina cerita ikan nanti. Terus amanat tong ngerasa dari kate masing-masing jalma ge geus dibere jalan ku Gusti. Terus ilmu mah bisa neangan di mana wae. Terus gaya bahasa nu digunakan nyata sindir atau alegori. Saat itu hasil analisis sareng sinopsis Satwati Abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunnya ka Kang Rafli atas anjikeun analisisna ka anjeunna nu lainna deui. Ngeunaan sinopsis Cirebon sareng analisisna. Kulantaran waktosna sakedik, janten singkuring salanggo panambu catur sareng sapara kanca. Dadah hapunten ya ceriasan oge paripawas anu mantap semerna kangat mana hadirin sadayana bisa kita anu tiasa kapihaturkeun atur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.